antepkeun bae lah eta mah nya mah keur kalimpudan ku hawa nafsuna KGR. Balik deui ka Al-Qur'an. Ula-ulana naon aya dua kiai. Geus minta hampura ka kula. Duh kamari mah cenah kula make hawa nafsu bae kiai cenah ngadenge kiai teh greget bae tapi barang kula kuari mah cenah ieu ngadenge kiai teh ngeunah malah itu nu saralah teh. Ayeuna saya dua anu careurik. Geus dua-duaan tah. Cenah kuari mah geus lah kumaha kiai bae cenah. Ya atuh lain kumaha kiai. Salamat tetep bae salahkeun teh cenah kamari mah kudu greget cenah ka kiai teh. Masana ka kula ngebentoan bae. Kula ditanya, ya teh keur ieu teh nu mantak kitu kunaon sok dibere ku wali kota cenah teh. Aju kuari mah, kuari teu dibere entek greget. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urangna kuari ieu masih kene bisa ngadengikeun Al-Qur'anul. Batur mah kuari minggu terakhir dipake euyak-euyakan. Pakai ke puncak, pakai ke Bali, ke Singapura, ke Eropa, di deketannya ke Karangbolo. Urang mah alhamdulillah pakai ngadengikeun kalamul. Cak jamaah teh buai gendek tos bahor. Aduh, batalkeun ulah kikituan, batal. Aya ya sebenarnya menunduk. Ya, aya jasa pokoknya. Belah mana kiai, belah katuhun kula di anaknya. Siap-siap baik. Insyaallah. Lain sambarangan ieu urang ngadengikeun Al-Qur'an teh lamun lain ditarik ku Gusti Allah moal bisa. Allah ngadamel Al-Qur'an simpen heula di Lauhil Mahfuz. Ieu ngaranna kalam lafzi. Nu bakal diturunkeun sesuai jeung kebutuhanana selama 23 tahun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai kalam nafsina mah eueuh hurufa, eueuh suara, eueuh mad, eueuh qasr, eueuh ikhfa, eueuh gunah, eueuh idgham, eueuh iqlab, eueuh izhar. Jeung eueuh mimitina, eueuh tungtungna kalam Allah nafsina. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawa. Hari ieu mah kalamullah lafzi. Aya makharijul huruf abatasa jaha kalaman terus abajadun sama abatasa jaha terus jaga kasobot aya gitu non kolkola aya ieu aya izhar diatur takos ieu kalamullah lafzi sebab Kangjeng Nabi urang Arab geus inna anzalnahu Qur'anan Arabi Arab ya Arab entak sahadu cinta ka Arab dakhalal jannah masyaallah entak kula mah lamun anu geulis urang Arab kasepai asoda ka jeung gua mah ge cinta ka orang Eropa ke Amerika Arab cak Kangjeng Nabi sebab pula dilahirkan di Arab sahanu cinta ke Arab surga kitu bae kulana orang Arab diutusna kula di Arab maotna kula di Arab cak Kangjeng Nabi cintakeun ka orang Arab cak kitu bae lamun urang greget ka Arab tah aya naon di hate urang aya naon di parai jeung urang Prancis ku resep-resep teh Yahudi. Nah, berarti awas. Nah, ini negara orang pun resepna kadinya. Ka Kulon. Ka Kendal kadinya Kulon gitu. Kalamullah lazi tetap tebenang disebutkan ieu Quran teh hadis sing ade qadim bae. Imam Syafi'i mah datang ka diserem kita ngucapkan Quran kalamullah lafzi ieu hadis sebab ieu mah ngisa. Nangita hadis gitu. Tetap cek Imam Syafi'i qadim.
Heret Imam Syafi'i di penjara. Imam Syafi'i di penjara teh titah nyebutkeun Quran hadis mbungeun qadim. Ku hari malam Bandung ceramah. Sepira Quran ini mah dapat nyitak di Bandung ya kian lemparin juga kagak apa-apa ya. Eta ieu sing hade ye ku hari roba jasa nu kari teh masa kukula dia omongkeun ge ye ku hari geus muncul di Cikupa aya. Bojong aya nu ngomong kitu. Nu teu wani ngomong teh ngan di pasar Kemis doang. Teu daekeun seuneum nya di pasar Kemis mah aya jawara. Anu kumisan. Ngomong naon sih cabok sok aing. Eta hebat orang pasar Kemis kok gitu. Tapi asal bere duit deh aja terus. Sarua kabeh. Bere. Hebat berubah ngabelaan nyebutkeun Quran qadim Imam Syafi'i di penjara Imam Syafi'i. Dan naon sih daripada aing sasar nyasarkeun umat deui, nyasarkeun bolun mudilun. Kajeun aing mah. Jadi tumbal cek Imam Syafi'i. Di akhirat bae aing salam. Guari bantu. Oh, tah ieu teh loba nu ceramah ieu buatan Bandung satira Al-Ma'arif cek anak kudus. Sesuai dengan keinginan kertas dan juga bagaimana. Iya dapat nyitak berarti dia mau baru cek kana tah. Asar teu sak teu ngaji mah kos kitu teh teu mondok teh kos kitu tah. Balukar teu mondok teh kos kitu tah. Mun ngomong jeung aing cabok sia. Mondok eta kos itu nu mondok mah moal wanieun ngomong kos itu tah eta sakola teh kos itu hasilna. Nah hadis-hadis ke Al-Qur'an ieu teh ya tafsiran kalam nafsi Allah. Allah teh ya kalamna disebut kalam nafsi eueuh suaraan, eueuh lapadan, eueuh gunahan, eueuh mimitina, eueuh tungtungna sebab Allah mah wujud kidam baqa mukhalafalil hawadis. Dia sebuah ayat nu nyaho ka kalamullah anu nafsina. Lamun nyaho ka kalamullah nu nafsina parae kabehan pae. Pae Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Ikhlana alaika ya Musa. Copotkeun dua tarumpaan je hai Musa, mana dek menghadap ke aing. Ulah make sendal. Mantap urang geus salat caroplok sendal. Deka majelis dari caroplok. Sanajan aya nu dasuhun ka plastik geus leungit. Sabar. Ya, caplok ikhlana alaika. Keluarkan. Copot dua Kanjeng Nabi Musa. Sebab innaka bil wadil muqaddas itu anjing teh di tempat anu bersih. Menghadap ka kaula cek Gusti Allah. Saya teh sabada puasa heula 40 poe. Mentak di Cisoka mah dikembangkeun puasa 40 poe. Ngurusan Kanjeng Nabi Musa. Hayang pelet puasa 40 poe. Jadi jurusanana nya nama pelet. 40 poe teh tak pelet, teu ku golok, tembak, ku pelor cukup. Tak pelor sampai dah karurang gitu. Kalau Cisoka kan. Bersih 40 poe teh. Malah begitu 40 poe dek menghadap nyiwak ke 8 Kanjeng Nabi Musa. Nyiwakna jam 4:39 nyiwak. Kau 40 poe teh ba'da zuhur nyiwak. Kita diulangi dari puasa. Kita diulangi deui ulah nyiwak lantaran cak malaikat seseungitna eueuh. Cak malaikat teh iko Kanjeng Nabi Musa nu kamari mah kaambeu ka masjid jeung magrib. Wah ieu Kanjeng Nabi Musa teh teu kaambeu. Orenganan nyiwak teu beunang nyiwak tan mantak ge seseungitan babauan keur puasa eta teh kaambeuna ku urang mah bau kanal. Tapi ku malaikat mah seungit teh orenganan. Masyaallah. Tapi ulah ngajakeun penting ngadahar jengkol aja teu nyikat. Aju ka babaturan tah. Teu nyikat aja. Bisa gelut ke bulan puasa goblok sia. Itu seungit cak malaikat pan aing mah lain malaikat. Aing mah sarojeng sia. Nyata ieu Kanjeng Nabi Musa diulangi ulah, mantap kurangnya makruh nyiwak teh ulah. Namun di bawah jam 10 teh naon di atas jam 10 geus ulah nyiwak-nyiwak. Ieu teh berarti luar biasa mempengaruhi. Mantap ulah dina tafsir Munir diceritakeun Kanjeng Nabi Musa kita ngulangi deui puasa. Ulangi deui.
Beres kaambeun deui ku malaikat. Seungit cenah tukang puasa teh seungit ku malaikat kaambeun mantap malaikat daratan. Seungit kaambeun. Babauan anu cek seseungit anu cek urang bau cek malaikat nu seungit. Urang mun ngaji Quran teh kaambeun ku malaikat teh kaambeun. Ieu teh sungut urang teh ceuli urang kabeh awak urang ku malaikat teh kaambeun urang sering maca Quran teh seungit. Seungit. Ayo mantap kieu kuari ku malaikat mau baca sadeu ieu teh. Bab urang teh keur ngadengekeun, pan anu maca jeung ngadengekeun teh sarua Quran mah nu maca jeung nu ngadengekeun sarua. Mantap lamun urang bisa maca ke bulan puasa, mun teu bisa maca ngadengekeun. Tad gade. Urang jadi bos ya, tadi ya. Naon, bos? Juk tadi dinya jeung mah Quran teh. Mawa kula mah emang hobi maca Quran tah, lain dibayar teh sajuta aing ngadengekeun. Ngadengekeun. Mantep Pak Kandang. Bos menang ganjaran, Ustaz kabel BHS, mantap. Eta kok kitu teh lain lalawara tah. Eta kok kitu teh urang pajar lalagaan. Masya Allah, eta teh faedahna luar biasa. Gede jasa. Baca. Ngan teu menang salah ini dibayar gitu macam-macam. Salah doraka sia. Oh, ngan teu menang kieu doang. Coba cara muamarkeun. Atuh ieu teu bisa cara muamar mah. Bisa mah cokot di kuaing 900 itu. Masya Allah tuh, eta kok gitu teh lain lalagan. Gede ganjaran ayangnya, degeun. Daripada recok mah, kurang maca itu maca. Ganjaran menuju ganjaran akur. Ya mah rada bagus suarana jeung makrojna aing resep ngadengekeun sia suara kieu. Ngan kang ngeunahanana beda. Anu ngadengekeun jeung anu maca anu ngadengekeun mah teu bisa bari nundut tah. Anu maca mah bisa. Eta kaleuwih anu ngadengekeun teh kitu. Tah, sakitu tah kanjeng Nabi Musa menghadap ke Gusti Allah di Gunung Tursina. Masya Allah, kharasaiko. Kakilan kanjeng Nabi Musa pisah ngejungkel kanjeng Nabi Musa. Falamma tajalla rabbahu kharra sa'iqa. Barang tajalli kanjeng Nabi Musa. Pangeran ngadengekeun kalam Allah nu nafsina. Kharra sa'iqa. Engke bakal kapanggih di hareup. Bakal kapanggih ta dongeng eta teh di hareup. Falamma tajalla. Nah engke ye. Asa nu karolot Pak, asana. Asana ya. Aduh, cak do kolot aing kabagian ta moal. Tah, ngajuke we kanjeng Nabi Musa. Masyaallah teu kuat kanjeng Nabi Musa. Eta sagede kanjeng Nabi Musa nu diangkat jadi rasul, kemudian puasa heula. Puasa heula teu kuateun ngadenge kalam Allah nu nafsina. Beres balik kanjeng Nabi Musa. Teu bisa nyaritakeun tah lain ku carita. Lain ku carita lantaran taman kadengena sabulu-bulu kulit ngadengekeun sabulu-bulu ngadenge. Sejarita keurang kanjeng Nabi Musa ge. Dan dijabarkeun ku bahasa kanjeng Nabi Musa, mukalamah jeung Allah di bahasa Arabkeun. Ditanya ta kanjeng Nabi Musa teh ku Gusti Allah, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun he Musa eta penjabaran kanjeng Nabi Musa. Oh, iya asoy, iya mah tungkat, atau kau biha wa auzu biha gharami wa auzu biha wa atau kau biha wa auzu biha gharami wa fiha ma'aribu ukhra. Nah, ceretek mah eta kanjeng Nabi Musa teh ditanya ku Gusti Allah. Naon lu aya di leungeun anjeun? Ngajawabna sadeupa. Kurang sih eta Musa. Dijawabna saeutik pertanyaanna saeutik tapi jawabanna loba amat. Nah, ngobrol jeung Gusti Allah teh. Padahal cukup nah nu ada leungeun anjeun Musa hitungkeun. Cukup sakitu ieu mah lain. Dia asal atawa kaubiha wa asbiha wa fiha ma'aribu ukhra. Panjang amat udah. Tinggal boro jeung. Atuh urang boro-boro jeung Allah sama nu bogana jeung bebene urang nikmat. Ngobrol teh. Sakit lagi kau gosok nyarekan hati. Tapi cenah puguh kekaruna naon ge ditanyakeun we. Sumur pareu ge ditanya. Ku ngeunasieun da eta.
Ieu keur carita kalam nafsi. Urang we urang leuleutikannana. Urang leuleutikannana ka masjid. Dibuka sendal urang. Eta saha anu dita? Gusti Allah, kalam nafsi Allah. Ikhra malaika. Buka dua sendal anjeun. Dibuka ku urang. Oh, nu dita kalam Allah. Oh, mimitina tungtuna mun cara cai mah ngocor bae. Ngan urang teh manggihna iraha dibukakeun hijabna. Lain Allah aya di Gunung Tursina aja Allah mantu ngabogaan tempat yang teka kurung ku zaman. Ngan Kanjeng Nabi Musa dibukakeun hijabna di dinya. Allah mah teu boga tempat teu boga zaman. Urang kuari mun dibukakeun hijab di dia teh disandeul ka kudrat iradat Allah. Sifat-sifat ma'ani. Kan sifat ayat sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Tah eta urang mun ngaji tauhid teh mun kadinya. Cak nu sakola jai mah teu ngaji, tang korang sia ngaji atuh goblok. Tah kos kitu tah. Ngaji tah. Ulah datang ka paes can nyaho kos kitu asa. Naon sifat nafsiyah sabaraha, naon sifat salabiyah sabaraha, naon sifat ma'ani sabaraha, naon sifat ma'nawiyah, naon bedana tah. Pan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam eta mah sifat ma'ani. Tah eta teh apa bisa laukus mal hijab. Lamun urang dibukakeun hijab bakal neuleut kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam Allah. Tuh, jadi kalam Allah kata Kanjeng Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Muka lama jeung ngan teu bisa nyaritakeun keindahanana. Ngan dijabarkeun ku bahasa Kanjeng Nabi bae. Urang sok deuk ka masjid, eta kalam Allah datang ka urang. Buka sendal. Buka ke urang sendal. Eueuh, nu ni teh kalam Allah kan karasa ka jero hate. Teu pantes amat ka masjid make sendal. Kalam Allah tak datang ka urang. Tah. Ngan sakitu udah bae ka urang mah. Sakitu na bae. Nah, iya, bari kalam lafzi keur dibacakeun. Aya hurufan deui salah bae hurufna doraka urang. Kudu pas makharijul hurufna. Mantap kudu belajar Al-Qur'an. Kalamullah lafzi tetep bae urang nyebutna kalamullah qadim. Quran qadim besi. Sebab kuari aya nu ceramah sababaraha kiai ustad sekolahan kosar itu ngomongkeun ieu mah hadis baru dapat nyetak. Kalamullah yang qadimnya mah yang tidak ada huruf, tidak ada yang tahu. Jadi cenah ini mah baru teh artina hadis. Ulah tetep urang menyebutkeun Al-Qur'an kalamullah qadim. Mentek teu meunang jadi cekel mun teu boga wudu. Lamun ku urang diteuneun di handap atuh urang nadoraka ieu Quran disusunkeun di handap ulah adab. Dibaca nak urang ieu Quran teu tebog urang boga junub doraka dan lain padahal mah nangita kanya tapi tetep kalamullah qadim. Tah batak ieu ge keras kalamullah qadim ge lamun kurang-kurang amat teu kuat ngadenge Quran teh haji bae. Tah batak nu dilaluan mah geus kaler kitu bari. Nya kaler kitu neuleuan jembae boga janji di Karang Bolong minggu akhir belon tembak lain hayu urang beberes awak menghadapi bulan puasa istighfaran mata deuli kade silaturahmi urang ka guru ka indung ka bapa supaya urang tentrem ngalaksanakeun puasa tenang ngalaksanakeun tarawih. Tuh urang jeung pamajikan jeung anak urang ngalimpuh. Kurang teh ieu nya, bari ngajarek puasa ieu, salila bulan puasa teh 10 juta cukup. Cek pamajikan ieu jang naon ieu mah jang dahar doang sakeluarnya. Jang nulis lop lain doh. Lain doh ya. Mana jang nulis lop tah ieu jang nulis lop, jang nulis utang, jang gitu. Seperti itu mah 5 juta cukup. Mun teu cukup ditambahan deui. Kurang kan 10 juta. Ya, anak enggak nikah. Anak tadi anak. Alhamdulillah. Ibu boga duit di mana? Sawah sia dijual, guys. Sial kan kawas kita. Juga bagus bener lah. Masyaallah kacolongan. Sama kos di pondok bae diudangkeun udang. Dahar bareng. Siapa udangkeun aing boga dahar boga naon? Kotok ya aing ngisi kotok. Ayo.
un aja so hahaha. Isuk-isuk teh nya nek maraban kotok-kotok aing ka mana? Tanggung jager peuting. Iya. Di pondok kok kari itu aja eta. Berat santri teh batur kula henteu. Tapi babaturan geus seri bae, cilok aya marah di pondok mah. Ngan paling ya awas ya boga kotok pencet deui ka itu. Entar cilok uman di pondok bari parinci kan ku babaturanana. Tapi jadi keindahan di pondok batilok aya dendam, tilok aya naon. Beas bebeas, aing kakareng 10 poe sagantang aju beak bae. Heran aing mah ka beas aing. Maknya di pondok aya pamalingan, heran. Horengan enggal masak beasnya na bae ku babaturan. Geus kajawan, oh jijin nyuga dieun aing bae ya. Guys, no problem. Di hate mah awas, beas siap wae. Awas dia tuh. Tapi itu jadi keindahan we di pondok mah. Oh, dendam-dendaman kumaha-kumaha itu jadi seni na we geus perkara itu. Masya Allah. Boro-boro eta atuh di pondok mah. Keur ngarokok itu nu di asbak. Semet ngalieu ke mana rokok? Ya kok ngalieu doang ke. Orangna di balik lawang keur kieu. Di pondok mah aing jatana tadi neuneun di dieu. Lumantar di tangan ge lain naon mesti kena samak, mesti kena samping. Atau mun tahu ieu mah naon karang-karangna angin ambeul ja. Ieu di suara aya ambeul rokok. Jadi teh aku aing geuning biasa tengah. Dicokot bae ku jana atuh biasa ngarokok deui. Di pondok pokok kitu tah nikmat biasa. Mal bisa bupati kikituan, mal bisa jenjang. Mal bisa, tapi di pondok dunia pakai omongan doang. Nanaonan di mata santri dunia. Lumantar ku nanaonan teu mung teu boga nanaon ieu. Kalamullah ya, diceritakeun masalah Yahudi jeung Nasrani. Kamari geus dicaritakeun ka bangkawarahan Yahudi. Di mana Yahudi berjanji ditulisna kitab Taurat di barang ke aya Kanjeng Nabi Muhammad muncul diutus nyana di panggeulaan imam. Etalah janji-janji Yahudi baheula khususna di Israel, umumna di sekitar. Can kacaritakeun ieu Nasrani, Kristen teh can kacaritakeun kumaha ieu Kristen. Pan Kristen teh nyaritakeun nahnu ansarullah. Cak Kristen teh kami mapan menolong-penolong Allah, pengagung-pengagung Allah. Sehingga kitab Injil ku kami ditalar, kitab Injil ku kami ditafsiran, kitab Injil ku kami teh dijabarkeun. Kami berjanji lantaran nahnu ansarullah. Kami mah penolong Allah, penolong agama Allah, penolong Rasul Allah, penolong penggede-penggede nu ngagerakeun kana sabilillah kalongsungan agama-agama Allah. Nasrani teh apes kitu ngomongna. Dicatat eta teh dina Injil, dilangsungkeun dina Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an aya nahnu ansarullah. Pandidituna teh ditungtung daya man ansari ilallah sahanu nulung ka Allah saeta teh nahnu ansarullah. Kami nulungan ka Allah nyana ngaku. Nyana menyatakan bahwa dirinya ia adalah pengagung Allah, penolong Rasul Allah, penolong kitab Allah, penolong agama Allah, pengagung jelema-jelema nu ngagungkeun kana ka agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu muncul Kangjeng Nabi nyana nu pangheulana inkar. Padahal dina Injil dicaritakeun janjinya mun aya Muhammad lantaran kami nyaho jasa urayan-urayan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kita iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nu sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad timimiti kulitna socana pangambungna cepina dan lain sebagainya karakterna sagalana cukup geus dipuat dina kitab Injil sebagaimana dipuatna dina kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Eta teh geus jelas eta aya Kanjeng Nabi kami siap iman jeung ngabantu sunah kami nahnu ansarullah. Col Kanjeng Nabi nyana nu pangheulana ngahalangan dulur ulah sembarangan iman.
heula teliti heula kangjeng cek Nasrani buat Muhammad lain eta jeung jaeuh dina kitab Injil bakal aya Muhammad jaeuh tak mulai tah geus mulai tah ke ulah lamun nya mah aya Muhammad nabi akhir zaman meureun urang ya kaula nu sok macaan kitab Injil nganya bejakeun meureun ka anjeun bakal aya sifatan-sifatan dina ayana ge heula ulah waka heulanan dikumpulkeun ku nyana Injil coba disurtil ku nyana Injil nu aya nyaritakeun sifatan Kangjeng Nabi Muhammad dicoretan. Oh, kabeh Injil dikumpulkan temenang dibaca nyieun deui Injil tahrif. Nu ulah aya Kangjeng Nabian, ulah aya sifatan Kangjeng Nabi, ulah aya urayan tita iman ka Kangjeng Nabi disebarkeun deui ku nyana. Tah dibaca deui. Tah ieu Injil nu aslina mah Injil nu ituna ku nyana geus direkrut teu beunang keluar. Iyalah pagawean penginjil teh kos kitu padahal baheula nama nyana ngomongna nahnu ansarul Kangjeng Nabi teh di antara kamarane aya teu ieu anu hebat Injilna aya saha ini Surya hebat kan Injil kelas luar biasa ieu di luar kepala Injil teh Kangjeng Nabi anjeun sangaran abdi Ibnu Surya. Di mana belajar Injil di anu. Coba Kangjeng Nabi teh uraykeun tentang ayat anu pertalian jeung Muhammad hiji. Nu kadua pertalian jeung ayat rajam. Zina ranjam coba. Nyana ukak iku. Keke asa teu aya cek nyana teh. Teu aya tah mah nu nyaritakeun sifatan Muhammad teu aya. Nu nyaritakeun tentang ayat rajam mah teu aya. Teu aya tah dina Injil teh. Kangjeng Nabi ye ayat sekian ya halaman sekian dina Injil dibacakeun ku Kangjeng Nabi patali jeung Muhammad ulah Muhammad. Tah ieu ayatna dibacakeun dina kitab Injil. Ayat rajam eta teh halaman sekian. Nah, di luhur sekian ka handapna dibacakeun ku Kangjeng Nabi eta ayat rajam teh. Oh nya poho bahasa Indonesia teh poho. Kita Muhammad heran. Tuh belajar deui, tuh pernah ngaji di sana. Aku nya ka Injil aing heran cenah ka Muhammad. Sihir jago jasa. Pajar sihir. Bebejo nyono. Ulah sembarangan eta Muhammad. Apal Injil orang Muhammad mah. Kangjeng Nabi mah dibukakeun ku malaikat Jibril teh ta Injil, patali jeung ayat dibaca ku Kangjeng Nabi. Ayo, halamanna dibuka plat, ieu anu patali jeung rajam. Urangnya lamun kitu mah pinternya. Atuh dibuka-bukakeun gitu tah. Masyaallah Gusti. Heran di Surya. Nah yalah turun ayat. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum wallahu a'lamu bil maradi wa aqanna misaqahum kami nyepot kana perjanjian terhadap Bani Israil yakni Yahudi minal ladzina qalu inna nasara tijlma nu ngararomong kami teh inna nasara teh tina nasru atawa baheula aya nu ngaran jelema ngaranna Nasron eta teh penginjil anu luar biasa atau anu sesuai jeung ayatna nahnu ansarullah nasara teh penolong Allah nu baheulana menyatakan pengagung jeung penolong tailah kami nyokot perjanjian jelema anu ngomongna inna nasara kami teh penolong Gusti Allah penolong Rasul Allah penolong kitab-kitab Allah taeta ku kami dicokot coba kita nganyatakeun coba ayat nu patali jeung Muhammad. Coba ayat nu patali jeung Rajab. Coba ayat nu patali jeung berbagai masalah. Endahan panasu haram mimma dzukiru bi. Nyana pohoan ditanyakeun ayat ranjam bae ge. Nyana pohoan ditanyakeun tentang sifatan Kangjeng Nabi.
Nyana poho padahal memang bener poho atau mau pohokeun awalna panasuhazam mimma dzukiru bih. Bagian-bagian nu jadi tiwuruk ka dirina nu baheula geus nyatakeun nyana rek iman ka Kangjeng Nabi. Nyana ngajelaskeun tentang kaayaan Kangjeng Nabi, ayat-ayat Injil dijelaskeun, tapi ketika ditanya nyana teh poho nah ieu perjanjian nu baheula nyana deuk iman ka Kangjeng Nabi ternyata diudar. Berarti akur bae jeung Yahudi tangkorak Yahudi ge sarua kos itu tangkorak Nasrani ge sarua bae. Awas ya mun teu make tangkorak. Sarua horeganan tah Yahudi jeung Nasrani teh sapa godos. Tidak pada ngabubar perjanjian nu baheula bakal iman. Ternyata embung-embungna pageula-geulana embung iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarua panasuhazam mimma dzukiru bih. Nyana teh poho karena bagian anu jadi tiwul ka dirina fil Injil dina kitab Injil minal iman wa ghairihi. Di mana baheula teh nyana deuk iman ka Kangjeng Nabi wa naqadul mitsaq ngabubar perjanjian eta. Sumpah nyana deuk iman ka Kangjeng Nabi dibubar. Wa awrayna bainahumul adawata wal baghdha. Aya leuwih Nasrani matibatan Yahudi. Kemudian leuwih ku kami cak Gusti Allah ditibakeun antara para Nasrani. Al-adawah wal baghdha ila yaumil kiamah. Percekcokan jeung permusuhan. Maka terjadilah sakta. Nu kuari aya perjanjian lama perjanjian baru. Nah, kisahnya tangga sabida kuari aya Protestan, aya Katolik, aya Kristen. Eta teh teu akur. Nu hiji deui cak Kristen ka Katolik kukur sia. Cak Katolik ka Protestan kukur sia. Cak Protestan ka Kristen kukur sia. Nah iyalah wa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Jadi Quran geus ngajelaskeun ayana Katolik, ayana Protestan, ayana Kristen eta teh timbul dari percekcokan nu teu sarua nyana teh. Terus percekcokan nu hiji ngupurkeun nyalahkeun ka nu hiji deui. Terus datang ka ira eta ila yaumil ya ulah aneh. Terus cara jeung nyana dia pacekcok, terus Yahudi onam, saya Yahudi tapi Protestan, Katolik, Kristen cekcok terus badut keperrukihin waqtila fi ahwaihim wa kullu firqatin tukaffirul ukhra. Hiji-hijina golongan ngufurkeun ka golongan anu sejen. Cek Gusti Allah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Lantaran moal eureun datang ka poe kiamat nyana nyelewengkeun agama. Nyana nyelewengkeun kebenaran. Geus kumaha masing-masing Islam kembangkeun dakwahkeun Islam. Nyana terus bae ngadakwahkeun bahkan nyana pacekcok di antara nyana ge terus bae datang ka poe kiamat moal eureun-eureun. Yahudi ngembangkeun Yahudi terus bae. Nasrani ngembangkeun Nasrani dengan berbagai golongan atau Islam ge kembangkeun Islam nu asli. Ulah datang ka ojok-ojok bejakeun Quran nu asli sementara Nasrani terus bae nyaritakeun Injilna Quran kok make teu meunang dicaritakeun nu aslina. Betapa ironi atuh deuk kumaha benerna. Bedakeun nu aslina masing-masing Yahudi, Nasrani, Islam. Ke kajahoana nama wa sawfa yunabbi'uhum bima kanu ngangkat Gusti Allah kaula bakal dibejakeun jaga di akhirat naon buku jana dipigawe di alam dunia. Mang dipigawe di alam dunia nyumputkeun sifatan-sifatan Kangjeng Nabi. Naon deui tentang ayat-ayat rajam. Naon deui di berbagai ayat-ayat deui bakal ditanya ku aing cak Gusti Allah. Narik ngarobah Yahudi kana Tauratna, Nasrani ngarobah kana Injilna. Cak Gusti Allah. Siapa anjeun bae wahai para umat muslimin muslimat mukminin mukminat di mana bae baca kembangkeun bakal kajahoan di akhirat. Fasaufa yunabbi'uhum bima kanu naun fayjazihim alaih bakal dibalas merubah Taurat, merubah Injil, bakal dibalas ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Geus 2000 urang main. Ulah hese-hese. Geus pengembangan Kristen. Lamun dincan mayoritas satu ulah. Model di urang dek gayakeun gereja ulah wae sebab di urang minor Kristen teh. Saeutik mayoritas di urang mah Islam. Teu kadengekeun aya Kristen, aya Yahudi di urang mah. Wayahna kokolot-kokolot gerak besi aya nu endeup supaya nyaman. Anak incu urang engke pikiran ku urang wari bae geus kos kieu nyaritakeun Al-Qur'an jeung agama. Mun geus eueuh nu joak engke ka ditu sementara gereja sing jelegir. Da kumaha engke anak urang mah nya urang ka sorga, anak urang ka neraka sedih amat. Urang jeung anak urang ka sorga incu urang. Sedih amat sanajan hidayah mah nang ti Gusti Allah. Tapi perjuangan urang ye dalam rangka mempertahankan Islam. Atuh kadahanan batur mah perang. Atuh urang mah lingkungan urang dibagusan. Gimana aneh biasa aya Ki Haji masih kena bisa disogok. Tanda tangan gereja. Masya Allah. Eta ulu Ki Haji dipotes ke abak. Bisa terus tokoh pancir jawara tapi tanda tangan ustad masih tanda tangan kene be. Iya Allah tadi orang butuh tanda tangan sebab minoritas jana geus minta perlindungan mayoritas kumaha warga mengizinkan silakan warga teu mengizinkan ulah atuh batak laon sih sagede ustad mah ulah tanda tangan atuh sagede jawara maningan kene ngadu kotok sia jawara daripada tanda tangan gereja gaduh kotok apa nih? Kotek. Tereng main ngaranna kan. Tapi pendeta tanda tangan gereja mah berarti ridho nyana dengan pengembangan di luar Islam. Ridho ayana pengembangan agama di luar Islam mungkat. Jadi kumaha deui tah. Wah, cak jawara berarti aing meunang yang ngadu kotok goblok lain. Ngabandingkeun aing. Cak jawara masuk salah bae meunang cek CG. Lain kitu ngabandingkeun. Ya Allah, ya Rabbi. Si ade, para kiai, para ustad, para tokoh, para jawara. Si ade, urang kudu boga wawasan, sanggeus paeh, sanggeus sirup aya paeh, sanggeus paeh urang bakal diproses. Hanas, duit teh sabaraha? 1 juta, 2 juta, 10, mungkin gede 100 juta. Tapi di akhirat di neraka abadal abidin. Na'udzubillah min. Zalika min salamatkeun diri urang ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri maneh tina seuneu neraka. Jaga keluarga maneh tina seuneu neraka. Ulah ka neraka berjamaah. Na'udzubillah min. Zalika min zatai Yahudi terus bae nya mantap Israel mal eureun perang. Nasrani Vatikan jeung Romana bergerak terus bae. Sanajan nyana terus-terusan di kelompok jana ge terepeh pacekcok. Mal eureun ieulah ayatna cek Gusti Allah wa aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Mal eureun nyana pacekcok jeung nyana cacak-cacak nyana jeung nyana pacekcok atuh komo jeung Islam mah mantak dek diredakeun kana urang jeung Kristen moal bisa ieu ayatna ila yaumil qiyamah. Moal jeung Yahudi moal bisa dek kukumaha ge geus sabaraha tokoh ti mimiti meme Arafat datang ke Arafat datang ke Maut Arafat datang ke Kuari dek ngaislahkeun Israel moal bisa tama ieulah fa aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil kiamat datang ke kiamat Israel mah terus baik. Kurang lamun dibere kuari kitu loyal di aya loyalitas etik nama andai boro-boro di gitu atuh cacakan urang ge kuari ieu ideologi manggeus ideologi Yahudi. Tinggal nagarana doang anu encan jadi negara Yahudi. Ai jelema mah hampir kos Yahudi. Kuari di dieu kos Islam ge make kopiah segala rupa hebatnya sebagai samping anyar. Coba katuh keluar tas mingguan di dia. Calon data ya nek panu dipake. Coba iya teh. Kacamata hidung. Kabang teh jadi mah nu ngaji kamari teh ya. Dia mah murid aing. Ah, wah ini keluarkan jadi murid mah kok gitu mah. Bohongan. Hai itu mah eta gara-gara kata ideologi namanya ideologi Yahudi. Masya Allah. Perpolitikan geus pakai perpolitikan Yahudi, perekonomian geus pakai perekonomian Yahudi, perbudayaan geus pakai perbudayaan Yahudi. Tinggal nagarana doang
ieu teh keur dioyak-oyak dek dicaplok punyana. Jadi selalu untuk pantiluhur kan mempertahankan Indonesia nunang karuhun urang bapak kolot aki urang uyut urang baheula angkat senjata memperjuangkan Indonesia nyawa taruhanana nu paeh di leuweung nu paeh di gunung nu paeh macam-macam hayang merdeka supaya anak incu teh ngiraheun hirup di Indonesia merdeka kuari kadenget rekean triliun ngalegleun saha rek oros. Coba eta anu boga tetesan perjuangan, jakabehan pan berjuang teh atuh. Tapi kan kulit kan ngeunahan ku sorangan ngadeg dikamahakeun ieu negeri Indonesia teh baheula anu geus urang sepakat, kurang dibangun, tapi ternyata diruntuhkeun anak ku urang kene. Nah, mantap geus saya kuari mah urang bangun awak urang melalui bangunan Al-Qur'anul Karim. Ya, ulah luak lihat dua delekan sejen. Kurang baik kuari mah kokohkeun iman kurang, Islam kurang, amal kurang, muakabel kurang bakal menuju Allah paes ngaranna. Geus paes tanggung jawab masing-masing. Nyaritakeun tentang Kristen yang Yahudi moal repeh ila yaumil kiamah. Lain haju kudu diantep nyana nyerang mah terus urang lawan paes surga. Tinggal sakitu doang tah. Aya selaman teh nyerang pas urang dia biasa bae, tenang-tenang bae. Tinggal nyerang, urang deui golok asah. Warikan aya di tarang hau asah deui ge mah. Perang make golok tarang hau. Gua cenah kieu deuk di mana menang. Sadu nyaho, geus perang mah kurang dicabut teh hiber sorangan. Yeuh. Atuh teh nyaho, bae urang kuari ge Allah dibere gerak atuh kabeh ge la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ali nu boga daya jeung nu boga kakuatan Allah tinggal yakinna doang urang mah. Mentak ngaji Quran, bahas urang, pake ku urang, timbul urang yakin ka Allah. Mun urang geus timbul yakin ka Allah, ieu urang lempang di kota ge tenang bae. Asa nu urang asa urang jeung Allah mah. Geus lahir teh isin ka jelema naon. Eta kesakedeung deui di Indonesia ge bakal aya ye MUI ngainstruksikeun tidak boleh ke kota pakai sarung. Teu kagok ieu MUI ya. Jadi engke mah lamun ka kota teu beunang make samping. Masya Allah. Ieu MUI datang ka kos itu tah. Ulah kaget geus dibejar tuh pula ti heula ieu. Bakal 10 ka karak 5 jadi 5 deui salah sahijina teu meunang ka kota make samping. Asana engke mah HS ge teu beunang make samping. Kudu make cangcut kabehan. Tarolong berenangan ieu tah. Gitu badak ulah kaget. Perbedaan-perbedaan geus di planning kunyana. Kurang dek dirobahkeun tapi di Indonesia betul mudah. Teu babari sebab naon? Di Arab aya Kangjeng Nabi jeung para sahabat. Di Mesir aya para mazahib, aya mazhab aya Imam Syafi'i. Komo di Iran jeung di Irak mah sanajan Syiah ge anu ka urang gemborna tapupan di ditu teh tah loba sahabat-sahabat tetesanana. Di urang mah eueuh sahabat, eueuh tabiin aya para wali-wali Allah Subhanahu tak hudangkeun deui si Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin, tulang hudang. Aya naon? Ieu kacau ya. Di Banten ya, di Tangerang kumaha? Tangerang mah akur. Hudangkeun teh lain jelemana, ideologi kewalianna hudangkeun. Wali sanga di ditu hudangkeun di Sosari Pidayatul hudang. Hudang janjana mah teu maot, lain kudu jelemana ngawujud. Atuh pake ilmu kawalianna mantak naon. Mun caramah ulah yang dibayar eta make aturan wali Allah Subhanahu magahan ngaji ulah make yang dibayar sagala lupa lamun muludan ulah yang berkah eta garana make aturan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun di pemerintahan make lillahi ta'ala Allahu akbar aman di negara. Mana tuh leleh ta'ala anak mari boro-boro pamarentah kiai lagi disesenillahi ta'ala ngan ai kiai mah masih kebe aya sanajan teh 100% 50%. Contohna aya emang kumaha kitu ge nyaho ngariung berkata leutik jasa berkatan kiai teh kurang perhatikan ikhlas teh ngan haju kieu geus sakieu meureun dibereuna ku Allah pan bagus eta ngaranna bagus jeung ke mun ngariung deui ka ditu daek mangke bae itu. Ya, dengar ini ya, tempat ayah berarti tak. Meski kemarin bagiannya dari Allah, 50% ayah ngaranan. Tuh, iya hese jasa ya. Udah kan wali.
ilmu-ilmu wali hudangkeun deui di urang teh coba Sesari Hidayatullah boga ilmu naon datang ka mana coba nyana sepekerjangna dina kaikhlasanana coba Sunan Kalijaga hudangkeun deui Sunan Ampel hudangkeun deui tadi urang teh asal ret rusak hararudang wali dek tolak tilu jadi hiji bae ge wali hudang geura asal geus gagerem bae oi hudang di jurutan coba teh ngopi bareng hudang wali itu Masya Allah agetan nyana tak sia lain ngeunah nunutan udah wali Masya Allah aya sholat menang diterjemahkan pakai bahasa Indonesia wali hudang nanya ke Gus bagaimana itu ya kagak apa-apa Gus itu bisaan bayar sholat pakai bahasa Indonesia ini bapak pakai bahasa Jawa juga ya nggak apa-apa sholat pakai bahasa Jawa beneran Allahu Akbar sedaya puji kagungan Allah kang mengarana seluruh alam kabeh dijore amat ya jangan di sini ngomong apa sih Ra iki baca Fatihah mah nah sudah ngobrol jadi di urang mah teu babari di Indonesia nu ngapuka pangeran aya nu ngaku nabi aya anu salat tapi tetep bae eta teh keur ngecek coba ulama datang ka mana hudangna ya kuali mah kurang teu bendu ulama kamu gen teu bendu ulama pada dasarna kabeh ge meunang Gusti Allah kabeh ge Allah teh al-muharrik wal musakin endek ngecek ka kiai kekuatan kiai datang ka mana coba janu jara dimui deh loba kiai-kiai salaf ternyata kiai da kulantaran geus kecekok kata dina kiai salaf ge oh anu tuturkeun bae teh nya lain tuturkeun kepada teh salaf ih nya ge ngaraji cenah sabaraha sih emang dibere duitna entong anu sok dibere motor doang bere motor geus robah ya tapi tak kiai-kiai anu masih keneh eueuh patula patali jeung organisasi eueuh patula patali jeung politik ye hareudang imang ngadengena kiai lembur we kiai lembur aju bae aing ngadengena aja hareudang eta naon eta ideologi wali keur hudang asal geus hiji bae awas wali mah awas teu kudu kaluar Syekh Syarif Hidayatullah mah ajaran Syekh Syarif Hidayatullah masih ngumalandang keneh di Indonesia sing hade wanieun jasa belum gereja wanieun jasa boro-boro belum gereja belum desa ge wanieun kakarak desa istana ge dibeulem siapa di Indonesia mah kamari kakarak kuburan hiji hudang bae ge sabaraha bae kita nyumpriuk eta teh wali hudang ngaranna wali hudang oh naon sia cek wali teh eta atuh pae nu kuarican balik gaya kene duaan deui eta kakar kagerem doang datang ka istana SBY eta gerak Allah teh pas kitu kakarak hiji encan teh Syarif Hidayatullah wow di Banten lamun Syarif teh Maulana Hasanuddin hudang ujianana kucar kacir bangsa sincek maka bae kucar kacir ulang mantak sing ade Bejaya Hasanuddin di ditu hudang sing ade tewak beusi ngamuk wali teh kos gitu bari bakal ngahefe wali Masya Allah ulah dikira kamari di Irak eta non kadang-kadang si Abdul Qadir hudang emang kumaha gitu eta wah wape acak-acakan jelema hudang ideologina hudang ajaranana Masya Allah diadukeun Sunni teh Sunni diadukeun jeung Syiah Sunni diadukeun jeung kelompok-kelompok Islam tenang bae kalem bae datang ka kuari di Irak kuari Masya Allah hayangeun jasa perang jeung Amerika eta naon eta ideologi wali hudang ajaran wali hudang atuh di Indonesia lain saeutik wali di urang mah loba jasa di urang mah wali teh di Banten sabanten jara di wali kabeh ya Allah itu udah sing ade pokona mah sing ade bab di urang mah asal ngecak kiaina bado geus nyaho ka itu bau kita kada hayo serang ieu mun teh nya mun ditanya ieu nyerang nyaho kumaha kiai bae reformasi serang cokotan tipis di Indonesia mah geus jauh naon kan
Mun istana minta dijagaan, nah ieu hartina asal geus hararudang bae. Awas. Di urang teh aya wali sanga. Oh, kuari ajaranna masih kene. Masih kene. Urang sok dihaolan bae. Tak Tanjung Priuk bae ke Tanjung Priuk eta sakitu hudang teng baja pararit. Pararit teng maja. Teu bisa kikituan tanaon eta. Teu bisa. Eta kakara hudang doang nya naenkan batu-batu aja. Detektif percaya sih ade. Kalau hukum Al-Quran awas bae sebab geus aya Bukhari, geus aya Muslim, geus aya tafsir, kuari teu akur jeung Bukhari jeung Muslim jeung tafsir, awas wali hudang bahaya. Bahaya. Masya Allah kakar gerentes-gerentes doang kiai ngomong. Ieu urang kiblat ka mana ya? Tenanglah, tiba-tiba ngomong kiblat. Kula ka Bandung ngomong kiblat. Wah ieu apa serang bae mui geus naromong kos kitu. Keolah pan mui na tetangga urang. Oh nya, oh kita kalem bae lana bisa obrolan bae lana. Engke ge nya biluk ieu kajen ku kumaha ge. Ih, asa geus udang bae ge, asa karek obrol-obrol doang kiai jeung kiai. Kumaha urang, wah. Serang bae. Serang teh kumaha gaharu. An mun diserang atuh pan kitu rumo di dulur urang. Waktu di mana diputak dah tuh ki uding dan dulu urang. Mainnya diserang, dibolong, nyana ada di kamanakeun di sate. Antepkeun bae lah, eta mah nyana mah keur kalimpudan ku hawa nafsuna. Kege balik deui ka Al-Qur'an. Ula-ulana naon aya dua kiai. Geus minta hampura ka kula. Duh, kamari mah cenah kula make hawa nafsu bae kiai cenah ngadenge kiai teh gerget bae tapi barang kula kuari mah cenah ieu ngadenge kiai teh malah itu saralah teh. Ayeuna saya dua anu careurik. Geus dua-duaan tah. Cenah kuari mah geus lah kumaha kiai bae cenah. Ya atuh lain kumaha kiai. Salamat tetep bae salahkeun itu cenah kamari mah kudu meredet cenah ka kiai teh. Masana kapula ngebentoan bae. Kula ditanya, eta keur ieu teh anu mantap kitu kunaon sok dibere ku wali kota cenah teh. Aju kuari mah, kuari teu dibere entek greget. Ya. Ayo kira mun dibere deui, cumang ge bae tadi. Insyaallah eta berarti duit Covid teh halangan kana bener. Halangan kana Rasulullah. Apa kurang duit gitu. Sebab eta teh tadi asal dibere bae. Cau. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ